Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjajar sareng para pamilon nu kusum kuring nepi ka hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin ka urang sadaya nikmat iman sareng nikmat Islam. Shalawat kalih kasalamatan mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wasta abdi Muhtaj Maulana Akbar simkuring anggepanceun janten panembu catur teu hilap ngahatur ewu nuhun ka para pangjejer serta pamilona nu parantos kersa hadir dinu ieu kempelan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan dampak tina ulangan daring. Kituna supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilona nu kusim kuring kahormat serta acan nincak kana acara salajengna supados teu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngarugikeun kamana-mana. Kahiji aya Muhammad Zafid Afan, anjeunna mangrupikeun siswa SMA N1 Majalengka ti kelas 11 MIPA genep. Nu kadua aya Muhammad Faizal Rizqillah, anjeunna mangrupikeun perwakilan ti OSIS SMA N1 Majalengka. Para hadirin supados urang tiasa langkung uninga kana eusi jejer dinten ieu hayu urang ngregepkeun ti para pangjejer. Nyanggakeun ka Muhammad Zafid Afan salaku pangjejer kahiji kanggo ngarugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Muhammad Zafid Afan nu tos ngarugikeun kamandangna perkaos dampak tina ulangan daring. Salajengna hayu urang regepkeun kamandang ti pangjejer nu kadua nyaeta Muhammad Faizal Rizqillah. Mangga ngarugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Muhammad Faizal Rizqillah anu parantos ngarugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka para pangjejer anu tos ngarugikeun kamandangna. Manteuna parantos ngabahas kumaha dampak ti ulangan daring salami pandemi ieu. Sapertos lancar henteu ulanganna, kumaha cara mastikeun supados dalujur ulanganna sareng nu sanesna. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse alhamdulillah. Ieu acara teh ti kawit dugi nepi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalian lancar. Ukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panembu catur hapunten bilih aya kalepetan tina ucap lampah hapunten eta acana hatur nuhun santosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.